upami di persanten ngaran kaula teh Bang Sukma Dewa. Sukma Dewa. Maksudna Anu wawi kalau teu bade jajapun Bapak saudara teh hoyong deudeuh sahyang motivasi jagat nata. saya bisa. Kinten-kinten di widian kaula tiasa abus ka sawarga. Mangga. Ngan tingali itu pantos sawarga teh. Kumaha? Muka tapi nutup. Muka tapi nutup. Leres. Maksudna kumaha? Maksudnya itu kumaha muka tapi nutup. Iya. Itu beda di urang ini ke terminal. Di mana urang ini ke terminal teh sepertinya urang kerek ini jauh di kana bus. Ai lawang bus teh muka tapi nutup. Mukana Muka kerjelema nu boga ongkos. Boga duit. Tapi sanajan muka tetep nutup aya boga ongkos. Eta. Itu simulna. oh jadi maksudna teh nyuhunkeun ongkos kage lebet ka sawarga tah. Di mana-mana jauh ya. Wah, ayeuna mah kudu duit teh. Kalau mainan cek bapak jangan dilupina agama mengulas cara calo. Bukan calo. Calo kemana? Bandung. Di Sumedang ke Bandung. Ayo ke Bandung mah bus. Mana nama teh ini di Bandung-Bandungan teh. Ini tinggal di dinya. Jadi siapa? Nanawarkeun wungkul. Nawar. Bedung, mulainya berarti bedung. Sebenarnya si bedung itu teh. Eta boga utang. Duduk kebanyaran di tebak motor. Lawan bedung. Duduk diudak-udak di seumbaran ku dokter. Eta teh nita salat, Bisa. bedug lohor, bedug asar. Ai batur sarolat, manehna mah di bedug mah jedog teh nu salat. Samureunana anu diharamkeun bedug teh lain bedugna. Jadi hirup sifat ulah cara bedug. Nah, ngabedug. Waktu salat manehna mah nita wungkul. Iya. Oh jadi Wayahna ongkosna. naon ongkosna sabaraha pi ongkosna Ongkosna mah asa bisa ngajawab di dua pertanyaan dua anu ngajaga di lawang selama tangkap. Hiji ti kaula, kadua ti pun adi. pertanyaanana Pertanyaanana ki adi, naon patarosanana patarosanana teh ngeunaan ka pangerana. Ari anjeun yakin dina hate yen pangeran anu ngajadikeun bumi langit sawarga katut neraka. Bener ngaku kalayan sabenerna yen pangeran anu ngajadikeun bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina. Saudara Yakin? yakin Kaula rek nanyakeun ari hukumna ngajadikeun kumaha? Ieu. sing siap jawab Seperti jelema nyieun urak. Terus jelema nyieun urak. Tuluy nya jelema nyieun urak jadi jelema aya. Oh jadi eta mah atuh pisah mun kitu. Pisah kumaha? Pisah. Oh. Antara urak jeung nu nyieunna. Ai maksudna sedengkeun dina katerangan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Urat beuheung jeung beuheungna masih kene aya antara, tapi urang jeung nu ngajadikeunana geus eueuh antarana deui. Panon jeung awas geus eueuh antarana deui.
panon jeung hideungna mah aya antara bobodasna jeung hideungna tapi ieu mah nu nyieun jeung nu dijieun geus eueuh papisahna hatina geus eueuh batas kok gitu cing 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 ai hukumna ngajadikeun kumaha saya hukumna ngajadikeun teh teu beda ti cabe hejo jadi beureum walah wahana aingnya no akan tadi geus akan ke budak bari sakolakeun ada bapana mah pelegu dapat pelegu teh odong ngising nih apa tampilin sak wae ieu teh disawarga bodong baku saya geus ngawirang batu teh hukumna ngajadikeun teh kitu cabe hejo jadi beureum ya ka mana beureumna na jadi malik nanya kau ini cabe hejo jadi beureum ka mana hejona sabab jadi beureum sabab jadi beureum cabena mah eta keneh lamun kaulah hayang pangijeung hejona siki nu beureum pelakeun bakal bijil nu hejo artina payakun ngalobaan jadi ngajadikeun mah cabe hejo jadi beureum ka mana hejona jadi beureum Allah pangeran ngajadikeun bumi langit sawarga jeung neraka ya ka mana Allah berat wah dagang bakso itu dong kemana karep ngomong peka agama makade sensitif kolaborasi lamun numutkeun cabe hejo jadi beureum kamana beureumna sabab jadi beureum Allah ngajadikeun bumi langit sawarga katup neraka kamana Allahna sabab jadi bumi langit sawarga neraka jeung pageusina mana eta nu katempo nu kareret nu kacabak jeung nu nempo eta keneh ya ka eta nuhun jadi kurang sadayana moal leupas tina paningali anjeunna sabab ieu kabeh alah deteksi anjeunna wungkul dek ngabohong kumaha manusia rek dengki kumaha manusia lamun geus boga rasa diri nak dipecong ka panjeunna moal aya alasan aduh nya jadi dihalangan ku pager dat laisa kami silih saeun ari dat artina wujud laisa kami silih saeun dat anu moal aya picontohna dupi jadianana jadi dat sifat asma af'al dat wujud sifat rupa sifat nyatana rupa asma jenengan af'al hartina pagawean jadi naon datna laisa kamislihi syai'un sifatna Rahman Rahim asma'na Allah af'alna pun payakun ieu kabeh jadianana dek ngejat kumaha rek leupas kumaha salamina sasarengan anjeun kaula kabeh ieu anjeunna wungkulnya dipungkas ku la ilaha illallah teu aya deui angin anjeunna wungkul kareungit-reungit ka bawah kana eta wungkul tuh jadi lah di bab kemanusiaan urang dijadikeun makhluk naon manusia dupi manusia teh kagungan gelar naon mulia
hari mulia dan manusia diancikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan manusia sahak mana manusia teh iya mana ya kaulah kabeh ieu manusia sing sok tidukeun oh ieu tah manusia teh ieu eta mah huluna oh ieu tah eta mah leungeunna ieu dadana nya irungna panonna ceulina cing ari manusia mana anjing jawab atuh burung teh nah tuh wani anak jawab kumaha lamun aya nu mudak manusia gaib anu sok diseret ku dua kensa jeung katuh di antarana nu kensa ya iblis ya nyata nafsu iblis anu disebut amarah lawamah sapiah mulhamah nafsuna nya eta amarah sapiah mulhamah maksudna rentetan eta sirik pidik jaya kaniaya iren panaten lupak ngupat semua tujuh geria takaburnya timaki diseretkeun ka manusia ngan manusia aya pamilih sabab manusia ge aya tugas tina katuhu jaeta nafsuna mutmainnah radiyah mardiyah jeung kamilah di dituna sidik tabligh amanah patona nyaahan deuhan mulasan asihat tadi dia manusia kari milihna nah mending si katuhu mending si kensa tinu dua belah pihak teh diseret nu mana duanana kumaha dititah ku setan dae dipiwarang ku Allah dae disangka aja aya bahan abah guru ka anak ya jadi sama iya soalnya tak gitu euy didikan urang teh oh paud teh eta paud percaya sudah budak kene ke sekolah paud nya ngan manusia beda jeung sato dah eta ya beda pasti bedana seperti anjing buduk di jarian paehna nganukur semes bilatungan tapi jelema saja bati bilatungan teh bakal panggih balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun kudu disewang-sewang alak di dieu berat nomor abot bisa na abus ka sawarga teh gumantung kana amal perbuatanana dah ner boleh ku abah teh bari jawab selesai nyaeta tina malik yaumidin artina malik teh anu ngarajaan di poe akhir saha nu ngajak karajaan di poe akhir nya Allah cicing teh moal nyaho jadi Allah teh nu ngarajaan teh di poe akhir di poe akhir meureun ayeuna teh Allah teh karek hancip meureun nya lain gitu bener nak ieu anu ngarajaan di poe akhir teh urang apa dirinya ke kudu percaya kana poe akhir anu pun iman teh contohna Pak SBY di Jakarta di Bandung kana bus turun di terminal tukang beca moal nawaran tukang taksi moal nawaran nah sebab SBY mah raja presiden raja mah dipapak tina naon nyaeta tina ar-Rahmanir Rahim walasan asihan nyaahan dedeuhan daek nulung anu butuh daek nalang anu susah ngajeng kelep kahudangkeun anu rabuh ta urang bakal dipapak rupa-rupa kanikmatan dihareup di tukang di luhur di handap kanikmatan hungkul anu bakal mapak urang ceuk kiai mah widadari dan lamun urang teu tina welasan jeung asihan lain dipapak tapi dipepek dibabar
jadi tina amal-amalan apa tadi oge cuma amal-amalan jelema saya balik ke kana amal tingali tadi kaula nyaritakeun yen lawang sawarga teh nutup tapi buka leres tingali ayeuna ku anjeun muka nutup muka mangga lebet da anjeun pas aya ongkos nabi wilujeng ya itu lawang sawarga adalah jauh berai jadi muka alah bakal dipapaku dari ulah Nya atuh akal. teu meunang heureuy kade makanin parawan nunggu dari aduh Eta ulah disaruakeun yang di lembur. nuhun pami kitu carana mang teu kudu ribut teu kudu pasea sakitu sabab naon anu mukakeun lawang sawarga teh lain kaula tapi anjeun ge